Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifa Ira dari kelas 105. Kali ini saya akan membacakan sajak yang dibuat oleh Ajib Rosidi yang berjudul Jante Arkidam. Panonna beureum siki saga, leungeunna seukeut lalancip gobang. Niplasan badan palapah gedang Arkidam, Jante Arkidam dipangaduan di kalangan ronggeng ngan hiji jagoan. Arkidam. Jante Arkidam ti peuting angkeup ku mendung jante raja alam petang matek uji panarawangan manjing kaliang sasoroting sinar jariji beusi pak gade milang ku ramona ngagsik hayang sidik. Jante mencrong mantri pulisi, "Ki mantri, tindakan Andika lelewabika ngabokong jalma keur tibra." Arkidam ditalikung leungeunna, leungeun dua sorot matana ngentab seuneuan samemeh beak poe kahiji. Jante minggat nitih cahya kaluar ti panjara, samemeh cunduk peuting kahiji mantri pulisi nyungsep di dasar walungan teu nyawaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.